Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepanggeun nami Abdi Irsam Restu Irjana. Abdi di kelas 9B pada ceramah tentang syukur dina kahirupan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sadayana anu pikeun mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang sami-sami majatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Zat anu maha ulas tur maha asih, berkat rahmat sareng hidayatna urang tiasa ngariung dina ieu majelis dina kayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugi tetep dilimpahkeun ku panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna dugi ka urang salaku umat di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngajak urang sadayana pikeun ngemotan hiji hal anu sok dilalawurakeun ku urang, nyaeta syukur. Sok emut kana daulah Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 nu hartosna saupami aranjeun syukur pasti aranjeun bakal nambah nikmat pikeun aranjeun, tapi saupami aranjeun teu syukur maka sisana ajab arurang kacida beratna. Naon syukur teh? Syukur teh sanes ngan saukur ngucap alhamdulillah. Syukur teh aya 3. Nu kahiji syukur ku lisan nyaeta ngucapkeun kalimat pujian ka Allah dina sagala kaayaan nampi kana takdirna. Nu kadua syukur ku hate nyaeta sadar yen sadaya nikmat bahwa anu ageng bahwa anu alit asal ti Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu syukur ku amalan nyaeta nggunakeun sadaya nikmat anu dipaparin ku Allah pikeun taat sareng ibadah ka anjeunna. Sarta ngabantu sesama, contohna panon urang dipake maca Al-Qur'an, leungeun urang dipake pikeun sedekah, sinareng akal urang dipake dengan ilmu. Nah, urang sering hilap bersyukur. Urang sering ninggal ka luhur, ninggal ka jalmi anu langkung beunghar, langkung sukses. Padahal pikeun ngarasa syukur, urang kudu ninggal ka handap, ninggal ka jalmi anu kirang mampu, anu can meunang kasempatan sapertos urang. Nikmat anu paling ageng teh sanes ngan saukur harta tapi iman sareng kasehatan. Cobi emut. Sabaraha kali urang tiasa hudang anjing kalayan, jantung anu tetep deg-degan sareng napas anu lancar. Eta sadaya nikmat anu teu aya hargana. Ku kituna hayu urang laksanakeun syukur ieu dina kahirupan sadidinten. Insyaallah panteuh rezeki sareng kabagjaan bakal dibuka langkung lega. Hadirin anu dipihormat, mugi ieu ceramah sing janten panginget kanggo simkuring pribadi sareng kanggo urang sadayana. Mugi Allah Subhanahu wa taala ngajankeun urang sadayana janten hamana anu pandai bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Musa kituna pika hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.